cacareun teh bangga kieu pagawe arareuweuh gara roblong pagaweana nyata deuh. Tekop eta jadi luak leok pagawe teh. Cacareun bangga kieu ku sorangan ripuh dia aduh ampun aing. Cukup sudah derita yang ku alami. Itu kira-kira geus ai mah kudu nitah duaan mah ya. Supaya teh beres pagaweanana aduh ampun aing. Cukup sudah derita yang ku alami. Cukup sudah pengorbanan diri. Gawe sorangan kakek ini mah. Gawe sorangan ini mah kakek. Naon? Gawe sorangan. Nah, atuh sorangan, nah kudu jeung saha kitu gawe pan sia kalah pararinah gaweana oge ninganan. Lain ai eta ieu pagawe lagi mana tuh? Oh pan sia nu gaweana ge sia ngadeun pina goblok. Atuh kayak dengan anu pagawe anu lain deui lah, ge. Terbalik teh urang mah ieu kayangna kieu urang mah munengan pagawe teh, kayang anu tekun, anu matuh, kayang urang mah. Ai sakadar jelema mah loba. Tapi hari gajinya mah 40. Mana? Gajinya 40. Gaji mah urang mah tetep 40 tapi gawe manjang. Ai mah teh mau anu daekeun teh gaji 40 mah. Make lumayan nu daekeun di mana nu adaekeun. Urang teh maksud teu daekeun urang mah. Da maneh oge tajeg si Abah ayeuna gawe di ditu dunungan anyar da biheung lana, biheung lah. Talunganan di urang. Tapi kan gajinya lumayan 80 teh. Kan moal lila sagertakeun itu patut teh nu sabenerna mah. Coba lamun gajinya 80 bang moal loba nu hayang gawe ke. Moal naik-naik gaji urang mah sabenerna teuing. Eta mah kan urang mah kieu we ka maneh nya sugan aya di lemur maneh anu hayangeun gawe. Mau anu daekeun ke, kumu gaji cuma 40 mah mau anu daekeun. Geus bareun teh jaman urang mah. Atuh da piraku peureup goblok sia teh nya kabeh ge beuntar saja aing ge beunta ieu. Maksudnya le beta peurepan lain. Maksudnya geus baroga jelmana kumu gaji 40.000 mau anu daekeun moal. Burung ngaledek tuh mantok cungur sia lah. Tuh balik teuing kada mantok lah. Mah balik jeung sia mah ngawangkong sia mah ngaledek tuh kantun kang ngaledek sia mah nu puguh mah ngaledek ka aing. Babad kayak kali aku serangan benang caking mata babad kalinya. Ayo lah gitu lah sarek gawe mah ora weco teh mah ngaledek jeung ka aing sia mah goblok teh. Make jeung ngaledek segala tong sok ngaledek itu sia geus mung da aing mah. Ngaledek ongko itu iya sia mah mau puas ka aing sabenerna mah. Paduli teuing aing dikeureuy ye. Ku sorangan aing mah. Kakek gaji 40.000 mau daek ka kakek kamu zaman kieu mah nano ge mahal. Batu bus galode kayak gaji lagi aing mah sia mah aing mah geus beurang ke Sabah tan aya datang wae teh aduh aing mah geus beurang waktu ieu bah ka mana si Abah itu we kita datang ke ni begering Sabah teh gawe di sorangan aing mah gawe teh bak sorangan ripuh gawe teh aing mah geus bangun geus beurang di aing mantau urang mah. Nah, mending mamaksakeun teuing diri gawe mah capek eureun. Nah, kabina-bina teuing. Aing mah gawe teh panas ge di urus teh acar urus kopi aing mah mupu si Abah mah ngarek satil gawe teh Gawe sorangan mah ripuh aing mah cangkeng asa panas. Aduh, kudu minum obat nu bang mantau ge mah ieu. Si teh ini juga sorangan jeung ngajeje daun deh. Laporkeun gue kasih Abah sia goblok sia. Bil. Mau ulang nih gawe teh si Abah ka mana? Sabah teh datang yang teh. Hah? Si Abah teh datang. Cek aing naon si Abah mah. Mal ecreg cai ngiluk si Abah mah. Mana jadi gawe sorangan pan teu pugu we si Abah mah maneh. Geus sia mah geus tong hayang gawe jeung si Abah sak mah kitu nya ngalejokeun cek aing oge. Ulah kitu ke. Berarti sahabat teh tegering, mentek datang oge. Gering-gering kumaha tegering si Abah mah. Sia mah kasempetan teh we si Abah maneh ngajedog ngeunah. Atuh gawe teh meuna panas kieu aduh ai mau teh acar meuna kopi eueuh dia. Si Abah mah baik dina mulut mah jeroan mah buruk sia teh. Bejaana aing mah ka si Abah. Ka maneh? Ulah kitu ke ka kolot teh ulah kitu. Naon? Ulah kitu ka kolot teh bahaya. Ulah kitu kenyataan hayang ngarasakeun ku maneh teu percaya mah pokona mah. Ayo teu percaya ka urang mah rasakeun kayak beuki karasa mungkin di karasa kayak ku maneh. Urang mah geus ngarasakeun. Sia teh ai percaya wae urang mah syukur teu kajeun sabaraha teuing urang sakadar mere saran ka maneh kitu. Aja we tuh manas aing kakek mah aing apal aing ge manas aing eta mas kakek mah apal aing lah. Ulah kitu kudu make maneh teh mana nanya hungkul gitu ulah itulah iya lah ngomong aing mah
Lajeng teh gawe di dia sorangan aing mah daripada gawe jeung sia gaji 40 mana cara kan aing mah mu Saya syukur ka urang teu kajeun da kanyataan ning sia teh kakarak sapoe gawe si Abah geus eueuh geus ningakeun maneh. Berarti eta si Abah teh kumaha pikiran tala aku maneh da mah teh geus dewasa meureunan. Urang kadang ngabejaan mere saran ka maneh percaya syukur teu kajeun bodo teuing aya mending mantok rek ngopi lah. lah kitu ke ulah ngagoreng si Abah mentang-mentang si Abah teh gawe jeung kakek sepatu gawe si Abah teh gering